Iya, Mak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Abdi Pinky Yuga Lestiara Hayu ti kelas 10 MIPA hiji SMA Negeri Hiji Jonggol. Di dieu abdi bade ngajelaskeun ngenaan virus corona sareng pencegahanna. Virus ieu tiasa mangaruhan sawae, ti orok, budak, dewasa, ibu hamil sampai lansia. Infeksi virus ieu disebut COVID-19. Sareng munggaran kapanggih di kota Wuhan, Cina dina Desember 2018. Virus ieu sumubar gancang sareng nyebarkeun ka daerah sanes di Cina. Sareng ka sababaraha negara kalebet Indonesia. Coronavirus mangrupikeun virus anu nyerang sistem pernapasan manusia. Ukur nimbulkeun infeksi saluran pernapasan hampang sapertos flu. Kumaha cara nyegahna? Stay tune. Cara ngacegah virus corona anu kahiji, cuci panangan tina cai mengalir nganggo sabun. Cuci panangan minimal 20 detik. Cuci panangan sesering mungkin dina sapoe. Cuci panangan nganggo aturan genep langkah. Cuci panangan anu bener menurut WHO. Anu kadua, ulah ngaraba panon, irung, sareng sungut. Lamun hayang ngaraba, make tisu wae atawa ngumbah lengan heula. Anu katilu ngajaga daya tahan awak. Contona tuang katuangan sehat seperti sayur sareng lauk. Anu kaopat tong poho leueutan buah anu ngandung vitamin jeung serat anu tinggi. Anu kalima bersin nganggo etika bersin anu bener dengan cara ditutup nganggo siku. Anu terakhir tong hilap berdoanya. Hatur nuhun geus nonton video kuring. Moga video ieu tiasa manfaat. Tong hilap like, comment, and subscribe.